Sampurasun, salam kawilujengan, salam karahayuan, kanggo sadaya wargi anu dipikaasih dilebet nami Gusti Yesus. Mugia berkat panyarengan Gusti salamina nyarengan tina kahirupan urang sadaya. Para wargi anu dipikaasih dilebet nami Gusti Yesus Kristus, waktu ayeuna abdi bade medar perkawis andil umat Gusti. Tangtos palawargi uninga anu disebatkeun andil umat Gusti teh hartosna naon anu tiasa atanapi anu atos dilakukeun ku putra Gusti, ku umat Gusti anu tiasa diraoskeun masih handampak kalingkungan atanapi kawargi-wargi urang anu aya di sabudireun urang. Tangtosna hal ieu anu dipiharep ku Gusti tiasa dilakonan tina prak-prakan kahirupan urang sadaya. Hartosna urang ngagaduhan tanggal waler kanggo mintonkeun andil urang salaku umat Gusti. Dawahan Gusti anu dicandak dina Yeremia 28 ayat anu ka-7 ngungulkeun kieu ka urang sadaya. Kudu digarawe keur kamajuan kota-kota tempat maraneh ku kami dibuang. Urang dinya pangmentakeun berkah ti kami. Sabab lamun maranehna sarenang, maraneh oge marilu senang. Kitu dawuhan Gusti. Tapi anu ku abdi bade pedar kalimat anu nyebatkeun urang dinya pangmentakeun berkah ti kami. Hartosna naon? Hartosna doa. Abdi tiasa atanapi bade ngaduikeun yen andil putra Gusti anu kedah dilakukeun salah sahijina nyata doa. Tangtos seueur anu sanesna oge anu tiasa dilakukeun ku urang. Naon rupi anu sifatna panginten lahiriah, sagala kagiatan, sagala hal anu tiasa dilampahkeun tiasa dilakukeun. Tapi tidak danget ayeuna patali sareng dawahan Gusti abdi hoyong negaskeun nyata perkawis doa. Doa tiasa ngajanten hal anu pokok anu tiasa tur anu kedah dilakukeun ku putra Gusti salaku andilna di mana anjeun aya. Hiji hal anu pasti abdi ngagaduhan kayaktian salaku umat Gusti urang sadar di mana bae urang aya, di mana bae urang dumuk, sareng saha bae urang ayana, tangtos kayakinan urang yen eta teh sanes kaleresan. Tapi tangtos henteu leupas tina rarancang Gusti. Nu mawi kitu, rarancang Gusti, kahoyong Gusti oge tangtos kedah ku urang dicumponan dina kahirupan urang. Salah sahijina nyata mangnedakeun supados urang dinya tiasa kenging berkah. Wargi sadaya anu dipikaasih dilebet nami Gusti, naon margina abdi langkung nitik beratkeun kana hal doa. Aya sababaraha hal anu ku abdi bade dugikeun kunaon kedah doa. Kieu pula wargi, anu kahiji, doa tiasa dilakukeun ku sadaya putra Gusti, ku saha bae. Panginten tingawitan maurang kali alit dugikeun ka sepuh tiasa ngalokeun doa. Tapi tangtos eta oge upami kersa. Da ari teu kersa mah sanaos tiasa oge teu tiasa ngalakukeun naon-naon. Doa tiasa dilakukeun ku saha bae. Nah, kumarig eta palawargi sadaya panginten upami kagiatan-kagiatan andil-andil anu sifatna lahiriah tiasa diwatesan, tiasa kawates. Tapi upami doa mah teu tiasa diwates. Oh, upami uyuh swasa kieu teh kayak ngadoa. Teu. Sada jalmi tiasa ngadoa.
Abdi yakin yen doa ieu bakal masihan pangaruh anu ageng ka tempat di mana urang dumuk. Terus anu kadua, kunaon doa? Doa tiasa ngahadirkeun kawasa Gusti. Urang emut nalika zaman Ester, Mordekai, di mana bangsa Yahudi bade ditumpurkeun. Teras orang Yahudi anjeunna dumeus ka Gusti sareng puasa ku kakuatan doa. Naon anu kajantenan? Orang Yahudi bebas henteu janten ditumpurkeun, tapi jalmi anu ngagaduhan niat jahatna malah anjeunna anu katumibaan ku hal anu teu dipikahoyong. Anjeunna anu antukna harus atan kedah ditelasan. Urang emut karena sajarah para rasul, nalika ada aya rasul anu dipanjarakeun, umat Gusti ngadoa. Naon anu kajadian? Panjara goncang. Eta anu kadua. Terus anu katilu naon palawarik sadaya? Doa mangrupikeun hal anu paling kamanah di paeun Gusti. Saudahan Gusti, doa jami bener teh ageng kawasana. Hartosna ieu kamanah di paeun Gusti. Makana doa penting salaku andil umat Gusti. Anu kaopatna kunaon doa? Doa teh ngabuktoskeun yen umat Gusti teh leres-leres ngandalkeun Gusti. Mari kitu wargi sadaya anu dipikasi di lebat nami Gusti, hal-hal lahiriah urang kawates kanggo mintonkeun andil urang di mana urang aya. Tapi doa henteu tiasa diwatesan. Di mana wae urang tiasa ngadoa. Waktos bade bobo, waktos aya di perjalanan, waktos aya di tempat pademelan urang tiasa ngadoa. Kumargi eta palawargi anu dipikasi di lebat nami Gusti Yesus Kristus, dangat ayeuna sim abdi hoyong nekankeun hiji hal andil putra Gusti anu kedah mulai diawitan supaya aya dampak, aya hal-hal anu luar biasa nyata doa. Hayu doa. Doa pribadi, doa keluarga, doa oge salaku kumpulan umat Gusti. Abdi yakin akan terjadi sesuatu hal anu ageng ngalangkungan doa kanggo masyarakatna, kanggo lingkunganana, pon kitu kanggo bangsa urang. Kumargi eta sakali abdi nekankeun andil putra Gusti nyata salah sahijina ku doa. Mugia doa ngajanten hal anu tiasa kurang dilarapkeun tina diri urang. Gusti ngaberkahan. Hayu urang pungkas ku doa. Gusti Yesus mugia tina dangat ayeuna abdi sadaya tiasa sacara khusyuk masihan waktos kanggo ngadoa anu sungguh-sungguh kanggo lingkungan, kanggo masyarakat di mana Gusti nempatkeun abdi sadaya. Kumargi ngalangkungan doa aya kawasa Gusti, aya terobosan anu dongkapna ti Gusti. Sadarkeun, emutkeun, dorong motivasi abdi-abdi sadaya. Di lebat nami Gusti Yesus Kristus abdi nyakeun paneda sareng ucapan syukur. Haleluya. Amin. Gusti ngaberkahan.